Ti mimiti budak nepi ka kolot ayeuna sibuk nyarieun konten sagala rupa pagawean dijieun konten. Tapi da tetep we guys beuteung lapar mah eta si Meta teh moal bisa nulungan komo ku salam interaksi mah da moal ngadadak beuteung teh jadi wareg bener henteu. Tah guys daripada lieur mikiran konten teu dimonet-monet mending ayeuna mah urang mukbang naon cenah cep spaghetti lain atunya lain maknya orang Sunda mukbang spaghetti. Teu kudu mewah-mewah nu kieu ge encep mah atos cekap ngarendos bubuk bata awuran cengek 3 siki terus asupkeun cikur. Tong poho direndos make tanaga ngameh halus eta si bumbu teh. Tah guys mun sakirana geus halus langsung diasupkan saja eta kaleci teh ke dalam bumbu-bumbu kehidupan yang tadi direndos dengan penuh rasa cinta. Tuh guys dengikeun geura ikut katinggara cerot kieu ngarendos kaleci. Dan ini dia kawan, karedok kaleci make daun babadotan direndos dadakan. Mantap nyo. Tong poho di mukbangna make sango hanet beas raskin ditambah goreng asin. Iya mah pasti mantap. Iya mantap karena yang bikin itu aku bukan kalian.